Bos, kenalan bos. Geus rapi mana gawe ya? Jam sabaraha ieu teh geus eureun kitu? Geus bos jam 4 tuh, geus jam kerja geus bayar. Ngalian duit bos. Ceban, aya teh ceban. Ngalian duit ceban maneh. Naon ceban? Sabaraha ceban? Sing puguh atuh ngomong teh. Sok sing puguh ceban sabaraha ceban? 10.000 bos, 10.000 tuh geus lecek-lecek acan yang barudak ngopi, urang barudak ngopi di ditu. Ngomong ke 10.000 gitu. Amit kaharti ku batuh. Ya sugana ya nya. Si urang ada saru acan nyairkeun atuh. Waktu bayaran kan gila keneh atuh. Kela ditunggu lah ya. Aya ge 5.000. Tuh 1.000, 2.000, 2.000, 4.000, 5.000. Geus bayar tuh goceng mah ieu. 5.000 aya. Sok atuh. 5.000 mah aya. Ih, kela ya. Ya. Kumaha bos, kumaha? Ya ulah tinggal lian 5.000. Aya 10.000 ya. Tadi 10.000 ngalian kan? Ya, aya ya. Ya, 10.000 ya. Eta aya bos lah. Ini kadar ngarecehan sakitu geus Allah baatan boga dunungan teh. Poho pan loba pikiran teh lain maneh hungkul ya. Loba apa geus sejen? Bos, nuhun ya bos. Misami asa jadi orang untung ya mah rada aya lieuran dunungan teh duit orang 15.000 tapi jadi 10.000 udah kamu no,